Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 18. Wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun anna fawaida dzikri kana sanyana pirang-pirang faedah dzikir eta latan hasiru moal bisa karingkes itu fawaid. Jadi bakat kuloba-lobana faedah-faedah dzikir mah moal bisa dihitung. Li anna dzakira karena sanyana jalma anu dzikir eta yasiru jadi itu zakir teh eta jalisul haqi ta'ala calik payunun Allah ta'ala minal asrori dina sawarena pirang-pirang rahasia wal ulumi sareng pirang-pirang ilmu. Jadi jalma anu dzikir mah kaya-kaya eta jalma teh keur papayun-payun jeung dat Allah. Oh ya Allah ya Robbana tina asror jeung ulumna Allah. Jadi rasakeun kurang tina nalika dzikir ka annahu taroka ka annahu tarohu nya wa illam takun tarohu fa innahu yaroka gitu kan ya. Jadi kaya urang ningali kadat Allah mun teu bisa kitu rasakeun bahwa Allah teh ningali urang. Dzikir nepi ka kitu ya dibahasakeun. Kama zakaro sapertikeun anu dzikir itu si jalma li annaha karena sanyana hadratul ilahiyah. Hadroh dzikirnya eta hadrotun hiji yang hareup gitu nya madep la yuraddu anu moal mungkin ditolak alaikanu hadroh saadun hiji oge. Jadi lamun di mana jalma dzikir moal aya penolakan ti Allah teh mangga ka dieu pangaresa sok salik dipayuneun kami saur Allah teh yufariquha ninggalkeun itu si ahad teh kana itu hadroh bigueri madanin kalawan teu aya papari geus pasti di mana dipisahkeun lamun pisah moal menang paparin. Tapi lamun terus ngadekem urang di mana we dzikir maka didinya dibarengan jeung Allah bakal aya paparinan ti Allah. Lakin ma'al huduri tapi nasartana hudur. Hudur terus hate urang teh ka Allah terus yang hadap di mana bae eta kaya urang teh terus didampingi ku Allah. Payu qalu maka diucapkeun liman ka jalma ida anu ngaku si iman ana usanya nasiman eta hadoro madep itu si iman teh. Bikol bihi kuate nasi iman pidikrihi dina dikir nasi iman marobihi sarta pangerana itu iman. Pangerana iman ya ta Allah Ta'ala. Mada kana naon at hapaka maparinan Allah ka anjeun wa atos tegas nama parinan Allah ka anjeun pi hadal majlis di daya majlis. Naon di Allah maparinan ka anjeun di majlis geuning anjeun terus dikir ka Allah. Pain qala maka lamun ngadawu itu si iman teh atau tema parinan Allah nikah kami sayaan kana saeutik oge kulna maka ngucap kami lau kasiman wa anta ari anjeun eta al akhiru anu sejen eta lam tahdir henteu ngahadirkeun anjeun tema usar ta itu akhir pidikrihi moal hadir gitu nya pidikrihi dina dikirna itu si jalma nya laka ka anjeun mana jadi kieu lamun ayeuna nyebutkeun jalma nu tukang dikir nyebutkeun menang naon di mana dikir bae anu nyebut kitu teuing nganemalan si jalma teh teu abi teu dipaparinan naon ku Allah dikir terus we dikir maka ku kami bakal dipapatahan kieu ye lamun anjeun dikir teu dipaparinan naon eueuh tah dina urusan keunggulan dikir bisa jadi maneh teh dikirna dibarengan jeung nu sejen sehingga teu bisa ngahadirkeun dat Allah dina dikir anjeun dina hatena kitu. Da geus pasti lamun dikir mah terus aya tadi gan madadnya aya pasti jalma nu terus eling ka Allah mah bakal dibere anugerah ku Allah lamun ayeuna teu nyebut naon-naon teu nyebut teu dipapari naon-naon bisa jadi tah dikirna dibarengan jeung nu sejen sehingga teu bisa nyang hareup hatena ka Allah. Maka patahid kudu nyok ajadikeun anjeun laka ka anjeun teh saykhon kana guru. Geus kitu mah teangan guru nu sakira-kira bisa ngaluruskeun kana urusan ruh ulang, bisa nuntun kana ruh urang sangkan bisa nyang hareup ka Allah. Teangan guru an kati anjeun yazilu anu ngaleungitkeun tah an kati anjeun naon almawani'u pirang-pirang anu nyegah almaniatu tegasna anu nyegah laka ka anjeun anil huduri. Sok teangan guru anu geus nepi usul ka Allah maka nyuhunkeun ka eta guru
Pangarsa abdi teh hoyong ditepikeun hate abdi ka Allah ulah nepi ka aya hahalang anu matak ngajauhkeun tina hadirna ka payun Allah. Pailam yajid maka lamun teu manggih si jalma lahu kuikeun si jalma saihon kana guru, kulna maka ngucap kami lahu ka itu si jalma aksir lobakeun ka anjeun teh min zikrillah tina zikir ka Allah. Loba bae sing zikir sok teu manggih guru mah, zikir we tuluikeun ulah nepi ka eureun zikir bilabdi kulapad hatta yasiro sehingga jadi saha al haqqu dat Allah taala eta masyhuda ka anu nyaksian ka anjeun. Kege bekilna terus dikir mah lamun maneh teu ngabogaan guru da eueuh teh guruna geus sakitu neangan ka mana-mana eueuh nu pas guru maka terus we ulah eureun dikir maka Allah sorangan ke Allah dat Allah nyalira nu bakal jadikeun ka anjeun musyahadah jeung dat Allah. Wa hunaka jeung di itu tempat yasihu sah naon al-fatu terbuka bakal sah ge terbuka. Lianna dzikru karana sanyana dzikrillah taala ka Gusti Allah taala hakikatan kalawan hakikat nama huwa ari itu dzikir eta istishabu suhudil abdi ngalanggengkeunana ayeuna nganyaksianana hiji hamba anna usanyana itu abdun eta baina yadai rabbihi aya di payuneun dat Allah taala. Sabenerna mah hakikat dzikir mah dina nalika urang dzikir teh Allah teh di payuneun urang. Eta hakikatna dzikir mah kitu. Maka urang kudu bisa nepi dzikir teh ngahadirkeun dat Allah di payuneun urang. Senya luar biasa ya Allah. Teu kudu burucak burino lamun dikir salieur henteu. Ari kakara nyebut la ilaha illallah. Geus aya mah Wa dzikru ari dikir bilisan kulisan eta innama huwa pasina ari itu dikir bilisan teh eta wasilatun jadi wasilah ilahi kana syuhud. Ayana lisan terus dikir ka Allah eta teh jadi wasilah nepina urang nyaksian ka dat Allah. Faidah hasola maka di mana hasil lahu kasih jalma naon asyuhudu nyaksian istagna maka sugih si jalma ti andikri lisan tina dikir lisan. Lamun geus hate nyaksian ka Allah mah lisan geus teu bisa ngucap cicing tapi di hate mah emut terus. Sabab naon? Geus aya nu dimaksudna nyaeta dat Allah. Teu kudu diucapkeun bae. Kos kieu. Urang sono kasih iteung nya. Dina nalika sono kasih iteung keur jauh mah disebutan bae teung di mana maneh teung ka dieu geura teung sono ieu kitu nya tapi geus deukeut mah teu kudu disebutan mah geus si iteungna hareupeun teung akang sono teung teu kudu sabab naon geus suhud musyahadah di hareupeun mah geus beda carita lain geus ayeuna di hareupeun mah lain disebut rindu deui geus beda aya gabru we ulah loba ting obrol kitu tah jeung dat Allah ge kitu. Oh jadi lisan mah ngan saukur jadi wasilah. Geus hasil mah suhud maka teu butuh kana lisan dikir. Sabab geus naon terkesima ku kehadiranna oge. Palayad guru maka teu kudu dikir si jalma bilisani kulisan illa fi mahalin angin dina tempat yak tadi anu yuk tada anu dianutkeun tah naon bihi kalau itu si jalma pihi dina itu mahal. La goiru henteu salianti itu anu mawujud. Jadi kecuali engke nu di mana dibutuhkeun. Lamun ayeuna jalmi geus bisa musyahadah jeung Allah, ngahulang oge da dikir da hareupeun teh eta dat Allah, kaya di payunan urang teh dat Allah. Maka dina nalika lisan geus teu maca dikir deui, elen kitu. Jadi kieu, teu butuh deui ayeuna lisan kana urusan dikir sabab da urusan geus jeung hate terkecuali engke dina tempat anu dianut dina hati keur ayeuna ngadidik murid keur ngadidik santrina sangka nepi ka Allah tada maka didinya dibarengan jeung lisanna supaya nyontokeun ye kieu carana kieu teh eta mah dibutuhkeun lisan dikir deui ka Allah padahal teu dikir ge anjeunna mah geus hadir tadi payuneun Gusti Allah gitu. Tapi dari payuneun murid mah can nyahun can ngasaan musyahadah. Jadi ajarkeun tah kulisan heula ieu kitu. Lina anna hadrata syuhudi karena sanyana madepna nyaksina kadat Allah syuhudil haqi ta'ala dat Allah taala eta hadratu buhtin. Nya ayeuna di pangkuanana anu ngabingungkeun. Hadrohna buhtin hadrohna ngabingungkeun wa harsin sareng ngajadikeun pir yastagdi anu sugih saha sohibu anu ngabogaanna itu hadroh ani dikri dina dikir. Jadi lamun teh mah ayeuna urang geus musyahadah jeung Allah bingung we. Matak loba jalma nu teu kaharti ku akal ku sabab eta jalma teh geus musyahadah. Pire we ieu teh teu bisa ngobrol. Geus we da urang mah sibukna
Aku askinya kau tadi si Iteng berarti nya boga pemajikan jauh sono teu geus panggih mah sibuk jeung si Iteng. Aduh gaprek teh jadi masalah. Poho kanu sejen poho sabab naon geus ngarasa rindu tah aya ngagabrug si Iteng. Gitu kan jeung Allah ge kitu. Jadi lamun ayeuna loba jalma anu luntang lantung teu puguh urang ulah sok suudon bisa jadi eta jalma geus musyahadah jeung Allah. Jadi nempo urang teh cek rasaan manehna mah nempo urang juga jalma gelo, puguh urang nempo manehna juga jalma gelo, tapi cantang tuh hatena mah bisa jadi musyahadah jeung Allah. Ya Allah, ya Robbana. Jadi teu butuh deui kana dikir. Idhua karana ari tu dikir eta bimangzilati dalil, nya di bertempat sapertikeun dalil anu nuduhkeun. Pain hasolat maka lamun hasil naon al jam'iyatu ta kumpulan hate bil madluli kana anu dituduhkeun istagna maka ngalap cukup sahal abdu hiji hamba anid dalil tina dalil paklam dalika. Jadi kitu tah lamun ayeuna dalil anu nuduhkeun itu teh dikir. Madlul ayeuna nu dituduhkeun mana dat Allah. Lamun geus nepi mah ka dat Allah kana madlul teu butuh dalil. Teu butuh pituduh. Pituduh teh tadi kecan nyaho kana madlul geus nyaho mah teu butuh. Da geus aya madlulna kitu tah. Gitu. Nya lamun ayeuna kieu ye. Di mana ye aya nu aya bala-bala di anu jalanna ka mana? Tah eta butuh dalil ya ka dieu geus nepi mah. Kana madlul teu butuh kana dalil. Kana jalan kitu kieu teu butuh. Da geus aya madlulna bala-bala, geus dahar be. Sibuk urang ngadahar bala-bala. Teu butuh anu sejen. Tah eta kitu. Kecuali kopi jeung udun. Pak lam kudu nganyaokeun anjeun dalika kana ieu mangzilati dalil. Painahu maka sanyana dalik eta napisun alus pisan. Wala madzakaro sama mangsa nutur musonif sayan kana hiji perkara min fadail dzikri dina pirang-pirang fadilah dzikir akhoda maka tumandang musonif yatakallamu barina ngadawuh musonif ti ala sayin kana hiji perkara min wajibatihi tina wajib-wajibna itu dzikir. Pakola maka ngadawuh musonif wala tusyrik ulah ngarejengan anjeun mau sarta dikir ay ma'a dzikri tegasna sarta dikir goerhu kana sekalian ti dikir. Jadi ulah musyrik dina nalika dikir ulah ngabarengan tah hate kosongkeun ngan saukur fokus ka Allah ulah ngarejengan kana naon-naon ulah aya naon-naon. Wa qad ajma'u sareng nyata geus sepakat ulama ala anna kulla syai'in kana saban-saban ji perkara asroka anu ngarejengan itu huka itu syek sa al muridu murid ma'adzikri satana dikir eta kot atun bisa megatkeun ansur atil sairi tina gancangna leumpang wa ibtaun sareng kendorna wa ibtau pathihi sareng kendorna terbukana itu si murid bi kudrati kasrotin kalawan kira-kira nu loba wakilatin yang saeutik. Sepakat ulama sanyana saban perkara nu ngarejengan jalma kerdikir direjengan di campuran hatena teh lain ka Allah. Jadi jeung nu sejen hatena teh pacampur eta teh bakal megatkeun kana gancangna urang nepi ka Allah. Bakal ngendorkeun kana putuhna hate urang musyahadah jeung Allah. Kumaha ukuran loba jeung saeutikna sirik se nu aya dina hate urang. Naon ieu hate urang teh matak teh dek ben nepi ka Gusti Allah teh. Aya dunia aya awewe mun santri mah aya santria mun santriah aya mang santri kitu eta jadi hahalang euy jadi hahalang matak moal hese nepi na kadat Allah teh gitu bersihkeun ulah dibawa urusan dunia dina nalika keur dikir duh ya Allah bener urang kudu boga guru ruh teh gitu teh euy kudu guru mursid teh kitu ya. Wa qalu ngadawu ulama teh yajibu ya wajib ala syaihi ka guru anon aya muro yen tamarentah itu syekh al-murida ka murid ayat qura yang tadzikir itu si murid Allah ta'ala Gusti Allah taala bilisani kulisana bisidatin kalawan nya wa ajmin sareng niat anu kuat. Jadi alusna mah guru teh marentah sok sing nyaan dikirna. Kulisan nu bener-bener la ilaha illallah. Sing dinyaankeun we telebkeun, sing nepi karasa kana ngageterna hate. Urang mah sok diseung-seurikeun nya jalma anu kitu teh. Ulah we ari kacida teuing mah. Lisan sing bener-bener mun perlu tarik-tarik. Kitu lamun teu ngaganggu ka batur mah. Sing dinyaankeun we sangkan tembus kana hate gitu. Paida mudah-mudahan gitu mudah-mudahan sing bisa tembus dalamun laun mah. Inallah asa hese kana hate teh. Kudu dibarengan jeung semangat. Semangatna urang kumaha dohir
bisa nimbulkeun ke kasemangatan di jero batin gitu. Min paidata makana di mana-mana kongang itu si murid ya mindali katina zikrullah ya muru marentah itu syekh teh ka murid ayas tawiya yen ta nyarwakeun si murid teh pidzikir dina dzikir baina qalbi dina antara hatena si murid walisani jeung sareng lisanna itu murid teh. Jadi kete guru teh geus ayeuna maneh bisa tarik bisa ngareunah tadzikir sok dibarengan dituturkeun jeung hate kudu bareng jeung lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hate teh nuturkeun, terus hate nuturkeun wa yaqulu sareng ngadawu itu syekh lau ka murid usbut tetepkeun ku anjeun ala istidamati hada dzikri kana ngalanggengkeun ieu dzikir. Sok langgengkeun terus barengan talisan jeung hate ka annaka saperti sanyana anjeun eta baina yadai rabbika dipayuneun dat Allah gitu abadan salilana biqalbika ku hati anjeun. Kete urang aya kadituna aya timbulna langsa urang teh ceurik musyahadah jeung Allah ya Allah ya Rabb. Moal seserian urang dikir bakal turun musyahadah jeung Allah. Aya lamun teh mah meureun nepi cenah mah lamun teh mah musyahadah aya bunga nepi ka ngecelakeun cici soca kan wajar lamun teh mah ayeuna urang heubeul teu panggih nu dirindukeun ku urang tuluy ngecelakeun cici soca. Ya Allah ya Rabbana isin lamun ningali kieu mah tapi da berharap urang ge hayang nepi dikir urang teh ngadares urang hayang nepi ka nyahodat Allah anu sabenerna hakikatna hayang nyaho ka dat Allah ya Allah hadirkeun keur dina nalika urang ngadareskeun hadirkeun ya Allah gampilkeun putuhkeun hati abdi kana urusan ilmu putuhkeun Gusti supaya nyaho ka dat Allah nu secara hakikat. Wala tatruk ulah ninggalkeun anjeun adzikra kana dzikir hatta yasula sehingga hasil kapikeun anjeun minutina itu dzikir naon halun hiji tingkah wa tasiru jeung jadi naon ado ka anggota anjeun kulluha tegasna sakabehna itu ado eta zakiratan nu dzikir engke mah lain lisan jeung hate wungkul anu bakal timbul tingkah anu ngajadikeun sagala anggota bisa dzikir ka Allah. Dikirna kumaha nya leungeun dipake kana nu pakeunana suku dilengkahkeun kanu lengkaheunana tuluy soca ditinggalikeun kanu soca kanu tingalieunana eta dikir anggota teh anu mana latak baru moal narima engke mah kitu ado teh algoplata kana poho anillahi taala mudi Gusti Allah taala moal poho ka Gusti Allah ya Allah ya aya pohonya urang teh leungeun teh kadang-kadang dipake naon suku dipake naon eta teh anggota poho ka Gusti Allah subhanallah. Mudah-mudahan beki era urang teh ngaji ieu teh beki era tapi beki nyaho mudah-mudahan mah tah ku ngarasa kakurangan urang dina ieu Allah ngamaparinan katerbukaan sehingga leuwih terbuka urang bisa nganyahokeun dat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.